ente ulah hese ai salat aing sih diterima apa henteu rarasakeun ku sorangan asal salat urang ngeunaheun eta diterima geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah asal ngeunaheun karasana eta diterima asal rungsing teu diterima aing salat ongko rungsing ongko salat si rungsing heran aing mah tah eta nu kos kitu karana teu diterima salatna komo ciri kemana? Tungguan aing kain sholat apa? Allah tewas setes cepet amat camping kan gue sholat diterima yang mana? Saya dek nungguan sholat aing tungguan namun teh aing nyusul bae aing sholatna aing biasana tenang cek anu ngadaguan coba yang nyaho ketenangan sia yang tungguan ku aing menang 3 menit geus kan sia tenang si 3 menit rungsing aing tadi terima ta salat asal rungsing terima salat bahkan karasa kehadiran Allah teh nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal mata kabla ditu mah kadang-kadang salat teh yang sorangan nah sebab da ngeunaheun sorangan mah Allahu akbar teu kanyahoan ku batur eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat diterima ku Allah